Enggak. Ngomong-ngomong isu kan puasanya. Nya bos ya. Aduh. Jadi orang pre heula mah ngopi ti beurang. Pere atuh. Sia isu kan rek puasa moal. Puasa lah bos. Mengkanar di pas-pasan heula dahar. Lah sia mah puasa ge, puasa ore piton. Geus sahur, sarena sampai ke magrib deh ge. Nyahoan. Mana ge sarwana lin? Malah aing mah sia piraku tuh RW ke batur sia. Wah, bisa wae maneh mah. Fix meli peci doang lain. Oh, aing meuli peci doang deh. Sarung maeng bawa ke anu tahun kemarin ge. Oh, jeung pakai taraweh lain eta. Mau aku aing susu heula lah. Barau soalnya. Isa mending ulah diseuheulan. Kunaon emang sia? Kayak di masjid teh nyarahweun lamun eta kopiah anyar. Ih, tolol aing naon. Si eta meuli dua jeung sahiji deui eta. Oh iya jeung bos aing, sugan we manehna bager ka aing, harek nyeuleus ya. Da ulah dibuka si plastikna. Emang kunaon? Bari masih nyarahun supaya si abet teh kopehna anyar mah. Bener oge sia Pik. Ramadan tiba, hari esok lebaran, hari esok Ramadan, hari esok lebaran. Cok atas naling terawih lain. Oh, goy. Kau makan jore cok. Siapa goy? Amun cenah mau nu bagus taraweh. Balik besok patukeun jeung nu jore. Bos. Orang kade heula nya perlu ya. Nah tuh, rumah bos saya itu HS merendi anak uting sih lah. Duh, anu nelpon ya. Halo. Hei, siap, iraha mer hutang. Oh, ampura bos itu. Can aya ieu mah. Masalah na ieu warung aing kedeung deui arek balik ye. Aduh, kumaha bosnya aduh. Pokona mah penting sakudu aya. Lamun eueuh aing pokona mah teu ngarti sia di gebugan je ku aing. Oh, atuh, oke siap-siap ke lah. Oke, siap-siap ke kurang diusahakeun dah. Aduh, lieur aing ngan duit ke mana ieu? Aduh, aing ngan injeman kae. Barudak kayaknya sugan barugan duit aing pikir kena hulu aing. Duh, seneng gila amat. Bawa balik deui sugannya. Telepon tah panjang umur ya budak. Kayaknya si Neng. Halo? Kumaha cager Neng? Oh syukur aya cager mah. Ngomong-ngomong munggahan yuk rek balik moal isukan. Oh atuh. Eta si emak kabarna eueuh di Arab Saudi. Waalaikumsalam. Duh Gusti hirup teh teu kabina-bina boga anak ngan hiji talah indit ka pesantren pamajikan ka Arab Saudi hirup sorangan teu aya batur nu dipicinta. Aing rada saldak. Boga udud, boga rokok. Nganjukulan ka BH. Suganane dibere. Cok kan kayak penting taraweh. Terus kopi aing jore cok. Terus kan urang sok mantuan ti dinya wae. Terus cenah arek mere duit jeung upah. Nah, Sia goy. Amun arek indit ka Bogor kudu teu poin. Ulah nyimpang ka Bandung, ka Sukabumi. ketua salah paham. Urang mah arek meuli kopiah, lain arek ka Bogor. Can aya, ngarti sia. Amun rek taraweh we. Ulah hayang nu anyar. Pake we nu aya. Nu jore ke pake. Koret. Bos, kebeneran sih ya. Aing boga hadiah kopiah anyar. Lain saya lu boga duit teu. Jeung naon sia, Bos? Pan aing sok kebon enak mah. Oh, si ayeuna mah teu nganggur deui, Bos. Maksudna
Lain bos, ngomong-ngomong eta sia ngebon melak naon, melak caw apa melak kacang. Asia hidup dulu. Maksud aing sok nyokot kedaharan. Tapi mayar ke deui. Atuh eta mah ngahutang bos. Tah maksud aing kitu, aya teu. Aya sih tadi mah, terus ku aing dibelikeun kopeah jeung sia bos ye. Aing teu butuh kopeah mah hidup dulu. Butuh ke duit. Ya Allah, mudah-mudahan abdi dipasihan rezeki. Ih, aing mah capek-capek nabung malah teu mulang tarima. Ih, dasar bos tolol. Supaya abdi dipasihan kopi anyar. Ih, naon yuk? Ih, kopi anyar. Ya Allah, hatur nuhun. Ih, abdi bisa taraweh. Bos tolol. Aisyah aku daun dadai. Terus tuh rarung sing amat ketemu na. Iya cok ya. Aing capek-capek ngumpulkeun duit yang beli kopiah. Ku si Abed kalah teu ditarima. Atuh eta mah sia nu salah dai. Oh aing sih nu salah. Si eta mah kudu ulah dibelikeun kopeah, kudu nama. Terus kudu dibelikeun naon? Batok dai si eta mah. Emang taraweh kajeun make batok. Hoi, Bet. Ah, Pik, beneran si Adi dia sia. Naon sia? Tuh aing ngobrol aing. Pik aing keur kapepet yeuh. Tolong aing deh sia aing. Itu duit aing, ini duit 50.000 we. Iya, Bet. Orang babaturan. Oh, Orang oge muslim. lah muslim sia mah. Orang mau sos dulur, Bet lah. Bener. Kasusahan sih ya, Bet. Kasusahan aing oge. Insya Allah dong aing dibantu. Pokoknya mah. Pik sia bagur amat yeuh. Eta karak blader. Ya. Best friend. Nah, aju aya teh. Tah, Bet. Nama aing teu boga cash. Aya ge nu dulur aing. Atuh terserah sia Pik, yang penting mah aya. Jeung ka imahna aing, Bet. Kudu make ongkos 20.000. Pas sia boga. Urang babaturan, urang dulur, aju urang muslim. Aing kesusahan, sia kelewatan. Ih, sia. Assalamualaikum, Pak RT. Waalaikumsalam. Naon sia? Asupet, dikasih moal sia. Moal teh ah, di luar we di dieu lah. Sia asana buru-buru amat naon? Kieu teh pan urang jelema nganggur. Can aya pagawean. Ngaranna jelema nganggur teh hang dahar ge di mana arese. Oh, Paling ge urang sok ngahutang teh ka warung mun hayang dahar. Nambah wae hutangna teh. geus ana mah tutup poin wae intina sia rek naon. Teh urang nginjem duit. Per teh mah ganteng. Oh sia atuh ge, tungguan di dinya. Oh teh. Alhamdulillah, geus capek-capek kukurilingan yang duit. Akhirnya menang oge guys, di Pak RT anu ganteng. Yo Bet, bikin kakang coki. Nah ini teh, kurang nginjem ge duit, lain surat. Mis bawa ka itu, bikin kang coki. Cih. Aduh teh, orang yang ngerti RT kerboke kan. Oke kayak di sini. Oh teh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah di mana? Biasa di nu coki aing. Siar kemarana? Balik ya. Oh, rek balik. Da aing ke peuting taraweh bareng yuk. Mengpeung aing boga kopi anyar yeuh. Asa wau eta. Nu aing nya yeuh. Geunah wae mah kopi langsung dibere ti Allah. Ulang aku ngaku teh hilet dulu. Geus. Oh ribut-ribut. Teuing sih ku aing da geus dipikeun ieu. Yang aku ngaku. Geus da gaduh. Ulah bareng taraweh jeung si eta. Ayo. Eta goy, sebenarnya kopiah emang di mana sih? Yang ti Allah turun dari langit. Lu bener sih ya? Bener lah, sih mah percayaan jelema mana. Ih, sugan we sih bener-bener. Kumaha cok? Susah cobaan, senang oke cobaan. Nah, bener cok, bener. Jadi
amun maneh keur diuji keuangan eta ge cobaan. Bener. Maneh kudu sabar. Duh. Urang sih bisa sabar, Cok. Tapi tukang warung mah teh nyaho kan. Waktu urang saeutik, Cok, tukang warung nungguan. Ampura, Cok, lain urang lancang. Kira-kira aya duitna. Hah? Duit naon sia? RT ngirim surat kan ke Coki. Heeh. Nggak dibaca. Enggeus. Terus RT ditanginjemkeun duit kan ka urang. Kedeung ya bet, orang bacakeun deui suratna. Nya, Cok. Kepada yang terhormat Coki Ketua Pemuda LCL di tempat. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Coki, si Abed keur boga masalah keuangan. Benar. Supaya si Abed teu gelap mata jeung nyokot jalan pintas, Benar. mohon sakirana Kang Coki mere nasehat. Hah? Sehat. Pik. Gedung sia ka dieu lah ya diukur lah. Naon sia? Aing parusing aing lah. Pusing ku naon sia? Eta masalah meuli kopiah teh jeung sia tanu keur tadi isuk. Heuh. Aju ku aing dibikeun ka si Abed. Maena kalah teu narima geus we ku aing dipikeun. Aing capek-capek padahal mah. Sia deui meulikeun kopiah ka jelema kitu. Salat ketara, puasa bulan petong nama. Mana aing niatna mah bener supaya manehna tobat. Mudah-mudahan we puasa ayeuna mah manehna daekan gitulah. Geus kolot da. Bagus ya dia nama, cuman sia salah jelemana eta. Tapi Pik, urang ge saruana sia padahal mah. Henteu lah aing mah sia doang eta mah. Ieu sia ge sarua. Henteu aing Ieu mah. sarua kunyu. Bodoh balik ah. Bulan kebiasaan nyanyi wae. Karunya penonton sing boseneun. Ngadenge suara orang nu pales geus bebek. Aduh. Nyamunggahan. Eueuh penciteun. Mana? Cieun. Sieun. Itu tapi hayu dah. Enggak lanjut. Soalnya aing gitu kun. Eta teh demi anak-anak aing. Majikan eueuh, anak eueuh. Saur sorangan we lah. Astagfirullahaladzim. Saya ilok sugan juri, burang-burang. Heh, saya wani-wani ngajailan KRT. Sia ya dia. Bohong sangat tau. Sia emang nake sia. Haram jadol sia. Laki pengangguran. Sia sih bejaan. Dasar lulus tunjung sia. Cok naon sih buru-buru. Amun itu buru-buru beusi katuker sendalna. Tapi na cok, buru-buru ge. Kok bisa katuker keneh sih? Sendalna jeung nu bagus deui eta. Ih, coba omong. Oh atuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hampura ketua eta sendal patuker ini urang. Oh turunnya tuh orang rek pamit deui. Makana boga sendal bagus teh garanan supaya yang patuker jeung nu bagus nu lain. Tipe yang leungit. Dai, Aya naon ketua? tipe yang leungit. Leungit. Heuh, teu dieu. Waduh. Bos, 30 lah be. Parak boga di 30 ieu. Teu bisa sia. Yang gila ge pan puting ayeuna. Nyaho sia aing ditakol ku aing heuleuna. Tuh lah bos, keur masih hiji dari takol. Atuh rejet lu aing, bos. Sia. Aya duit nah lamun eueuh ka aing teu bawa deui tipina. Nah, sia. Iya bos, orang boga duit sekieu na ieu. Kumaha ieu? Eta sia boga duitna. Nya sia eta boga duit gocapas. Atuh bos, 30 be. 20 dejing ongkos balik. Per aku urang mau tipi leumpang. Ah, dah sia mau omong. Bit sekal bit. Oke, siap. Ayo dah nduk, urang tinggalkeun geus duit geus meunang ieu. Ayo bet urang ninggalkeun. Duit dicokot kabeh. Aing kumaha jeung ngarokok aing lieur aing.
Ya wani duaan si kunyuk sih lah. Ripuh aing sieun mah. Ngomong naon sih ya? Tuh bos, orang dia bukan ngobrol jeung TV yo. Emang rek naik kali deui. Itu orang nyokot rokok doang yo yo. Oh. Orang saya naon. Kunyuk sih lah, ripuh aing sieun mah. Aing makan TV jijina bari banyak kopi di tempat bae. Sabar cok, sabar kayak gitu sih kayak gantian deh yang lain deh mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon tapi? Nah, perlu ka sok ieu. Sok. Naon? Sendal ka bawa lain ku dinya. Euy sia, aing pusing yo. Ayo. Kumaha pik? Kumaha sih aing dicarekan ya. Tapi nah bener pik, biasa na manehna nu kabar di masjid mah. Sia, sujon wae. Rek puasa oge ngadul wae. Puasa lagi sukan ayeuna mah encan. Kumaha sia lah, Pas nu puasa wae. Ayo dah, main ka pos wae. Ayo. Assalamualaikum, Pak RT. Waalaikumsalam. Enan yo. Rareuwas sana Pak RT. Kieu teh, TV coki anu maling. Oh teh, aduh anu maling yo, aduh. Wah, tadi gak nu laporan kalau kita sendal di masjid ke Pak RT. Buah mah eta malingna nya. Buah sarua eta dai malingna. Lain atuh teh, ulah sok disarwakeun atuh. Ulah sok nuduh macem-macem. Sanu nuduh, RT mah teh nyebutkeun ngaranna. Heeh nya. Geus juga aya nama dah. Urang ka imah Kang Coki. Urang ka ditu ka TKP-na langsung. Ayo ayo. Oh, ayo atuh. Ah, kan teh orang balik tadi ti heula, pantau Oh. ditutup. Oh. Tadi orang asup. Tah. Tah, kos kieu tadi teh. Tadi orang tidur video ye. Oh. Teh kakedengan kieu ye. Oh gitu. Tadi orang hudang. Arek nempo TV, nyalakeun Oh. TV. Oh gitu. Haju. Nah, pas orang rek nyalakeun TV, aja orang balik. Ih. TV na aya. Eta aya TV. Ya garawekeun aing wae. Tadi mah bener teh. Sarwana sia lah. Ih, serius aing. Gak kenal sia. Santai. Sorangan wae batur. Oh. Karunya amat sorangan wae. Heeh. Kemarahan sih. Teuing kamurana bawa. Ngomong-ngomong, orang udah sahur mal ya? Ayo siap. Kurang ngenong di dia weh. Ah, siap. Tah, bener di dia we. Sugan kayak baturna deui. Oh bener. Bos aing bawa muka diung kayak. Tapi na orang begadang ieu. Kieu doang mah karena resel ieu. Oh sih. Kumaha ya lamun main catur? Ayo. Bisa, tapi aku ujung kopina. Kopi oh. Gampang orang nyokot heula. Oh ji, ini kopi. Orang gerengnya. Orang nyeduh kopi heula. Oh tuh ge. Aku udah nanya pika. Oh, ya. Oh. Woi, kena rawan sih dia. Sia. Biasa jeung kayak udah sahur yuk. Gadang lah pemuda. Gadang. Ayo lah. Kedungan kopi lah sih enggak. Poin baturan di dia lah. Aing, yuk kedengan aing lah. Oh, ayo nya dengan bukan si Angga yo. Mana sih kopina? Oh, gua orang lagi tutup. Sama. Kawe tuh kurang kali itu deui heuh. Oh, bener deh. Ngopi. Orang begadang we nama lah. Digegerok urang tadi. Iya kopina, tapi hiji doang ieu nya. Oh, kajian dah. Oh, jeung ieu doang we nya. Begadang. Kopi we dah. Aing dek saret teh heula nya. Oh, ini Besingan ngahudangkeun ke kaburangan. Oh, dah. Kopi ya? Kopi. Ya. Mantap. Gula aku sare. Asa tunduhnya. Tapi nah tunduhnya beri jeung ngopi ge. Orang hes lah. Ini hes lah. Suka berangan kau udah sahur. Untung kata TV balik deui nya. Milik keneh meureunan.
Tapi teh budak ngomong di masjid hiji can kamarananya. Temanggi. Itu budak. Haresken teh budak keningan. Woi, udang sia. Tuh, Karabluk. udang. 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 Lain eta kopi aya keneh eueuh. Aja yuk. Itu aing asa hayang ngopi amat. Peceng hari mata ieu. Oh, aing heula nih yang ngopi. Oh, heuh. Ngopi lah nih. Mana buru siap. Orangnya tuh silut bulu tuh beres tuh. Yo, hayang lain sia. Nyamal kuat itu orang gadang. Iki makan rada cenghar gitu. Emang siadak mal parwasa gitu. Atuh puasa lah teh, mau ge aing di dieu supaya bisa ngahudangkeun sahur ieu. Naho arta mah. Aya wae. Jam baraha ieu. Ya usah jam baraha yeuh. Agi karak balik di masjid ieu. Salat subuh. Salat subuh. Ini ya jam 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari segenap keluarga LCL mengucapkan selamat menyambut bulan suci Ramadan yang ke Selamat menunaikan ibadah puasa.